Hukum syarana tepkeun tawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen nu netepkeunana dauhan Pangeran patali jeung pagawean jalma jeung jin. Mun dauhan eusina nitah ngalarang khitab taklib ngaranna ulah rek mangmang. Cara nitah salat nyarek kana jinah atawa marentah sobar keur tugeunah. Mun dauhan eusina ngatur titahan jeung panyarek khitab wadodi ngaranan. Cara syarat sahna salat jeung batalna haram bangke syarat lamun teu laparna.